dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nuatere sing heurin heulin heula beteng sakali seuri hate. Yuk, gimana sih? Yuk, naon? Meli-meli domba tuh Pak, duh, yang domba Pak. Bisa ngaritna gitu. Pak itu nyawa itu juput tuh. Coba aja bakar harejo duh. Atuh tinggal neangan sok meuli hiji mah atau dua. Sajodo we. Ek meli. Heeh. Jadi atuh nanyakeun atuh ka saha? Teu maneh tuh nyatanya sok. Kita masih pikirna. Dalam dia kayak ngungkul teh. Gimana ngarit nih teh lamun bapak geus meuli dombana? Heeh, ngarit. Aya mah dombana. Ulang kete meuli heug teh di Paraban. Nah, hari ini di Paraban nah gini. Bisa kitu ngaritna? Bisa. Apa? Saha nu ek ngingu domba? Faisal cenah hayang meuli domba hayang ngarit. Sia nu bisa ngaritna. Bisa tuh gini. Bisa pirang. Dulur sia nu bogaeun. Oding bisa kayak nu ngajual domba. Aya. Hayang domba mah Main aya wae kehet. nya heueuh atuh. Ngan puguh we meureunana hitung-hitunganna. Nah hitung-hitungan anak sok we tanyakeun ku siang kayak kemarin bere komisi ya kan ngajual ge. Ya. Kudu puguh heula ayeuna Bang. Nu geus ge 17 kaputan. Heeh ku aing teh daena 18 kaputan beungeut sia ku aing sengsolkeun tadi teunggeuh. Main puguh-puguh wae sia teh puguh naon maksudna? Hitunganna Bang. Meureunana aing teh da butuh jang bensin jang dahar udud meureunana gitu. Di mana-mana ge ken we ngajual motor ge ditawarkeun ini sorangan eta masalah anu kitu mah ulah yang bisnis lamun najis rugi mah sok wae ke lamun dulur sia atau saha nu ngajual domba tawarkeun ka aing. Bener eta teh. Bener nah bohong kumaha Nenek sajodo ding. Hayang sajodoh sa. sajodo we heueuh jadi kete ayang kete hasilan anakan Gede ding. ka mana sia Pan aing ek nanyakeun heula. heuji atuh tapi ulah nu pekrok kehe nu alus. Sameureunana pirat ku teuing atuh mere nu butut. Bener gitu Pak. Heeh meureun dulurna da loba domba. Molor wae lieur hulu itu. Adieu. Halo. Di mana bos? Saya Oding. Oding. Passwordnya Apapun solusinya, salah. apapun kebutuhannya, aja solusinya. Ya betul. Aing di Mading. OTW kan kai Mading. OTW. Bagus. Iya, pemilikan ya datang ya. Cek aing asal ulah molor. Pasti aya rezeki datang. Lamun molor mah ieu moal kaangkat telepon. Pereh ya. Bos. Pereh ringan aing. Butuh naon ieu ding? Sia lamun geus nelpon aing pas aya pangabutuhna. Tapi pangabutuh sia ku aing sanggup dicumponan ding sia butuh naon? Butuh embek jok. Embe. Jangan embe sia. Aya nu butuheun sajodoh. Oh bisnis sia. Embe naon? Embek atuh. Heuh embe teh loba jadi sakehet. Domba. Domba. Heeh. Domba naon sia? Hayangna lomba naon? Garut atuh nu alus saeutik. Ek domba Garut, Sumatera, Kalimantan, Sumedang, Bandung aya di aing. Aya duitna eueuh. Domba Garut sok. Heuh tong boro-boro domba Garut cek aing ge. Heeh sok aya mah sing puguh. Sia kilo ayeuna? Ke tukang dombana? Jauh teu eta tukang dombana. Jauh atuh goblok. Lamun deket mah ureunan teu kudu ka aing. Jauh aing mah dirahasiakeun. Ah, moal atuh jo aya jauh mah. Aing nungguan we. Nungguan wae geus isuk atuh ka dieu deui sia. Aing suku belum. Nah, ini rusuh-rusuh teuing atuh. Bisi menang manten ti batur cungur. Butuhan pisan jalan mana? Heeh. Tapi duitan teu melek pek ieu. Ih, duit nama pasti pokoknya mah. Set. Kudu diilikan heula henteu. Bawa we langsung ka dieu. Pan aing kamari ge nu meuli domba teh cenah aing mah teu bogoh dombana teh. Nah, cai aing teh meuli domba mah kudu dibogohan cai aing teh. Pan ek diingulin ek dikawin kitu. Geus buru-buru bawa ayeuna mah lah. Dombana bisa rek dikawin mah kudu bogoh cenah kitu. Geus buru bawa.
kayak aing eta heula teh nya tungguan. Heeh, Jung. Sia ulah ka mana-mana aing mah lila. Heeh, buru. Duh, kalau kan segala dibaca sih cungur. Ot, Weh, kenaon? ih, bercicing aing marap domba. Marab domba. Heeh. Yo. Weh, Marab domba wae capek, geus ulah tinggi parab deui. Jual we. dipesakan ku aing duitna. Ngapa tuh pakai pangabutuh? Naon aing segala ge loba. Geus we jual anu butuheun ieu. Rusuh jaman nu butuheunna. Jeung urang mana Jos ya? Aya pokona nama hese itu udah dijelaskeun oma apa. Nama tuh ilikan heula. Sabaraha hiji ayeuna boga domba teh? Heuh ilikan we heula tah. Tah, Jo, ilikan Jo. Mana? Ludenya. Butuh nama sajodoh cenah. Sok lah ilikan. Jo, ieu tah. Kudu ya lu. Euy. Tah ieu. Tuh, agar ge sabaraha bulan tapi segede kitu tah. Ya indungna ieu Garut ya Jo. Harus imalot. Lihat anu banana dijual buru ya. Ada lek Jo. Sok ini mana Jo? Yo deuh yo. Ukur ya mah. Bahaya aing ngeureun ge kajian eta. Ayo bawa panas ayo. Reureuna ku ayo. Ya, tanyakeun nya ku embe deui atuh berapa ku aing sih teh kiraan. Bisa anu ieu teh jeung nu gede ieu ya. Sok. Hayang sabaraha ieu nu puguhna? Urang jualkeun deui. Jualan deui. Deui na kumaha? Geus we aing minta 5 juta we, 2. Dua. Heeh. Bener. Iya, heeh. Dealnya. Deal. Ieu barangna kurang dibawa heula, duitna ke nyusul. Najis Jo, kira-kira sia mah dianjuk kana ku aing di ladangan dia tadi sia diajak ngobrol ka ditu ka dieu. Aing kehead bal teh sia mah. Ya, eta mah bisi we dianjukkeun. Ulah ngambek atuh. Aing moal bikin dianjuk mang kewa. Bung aing Jo. Oke, kurang dibawa jeung jalmana ka dieu. Jik lah. Sia mah raja nek nganjuk aing. Serius ah. Moal waras kurangnya teh sakitu. Enggak sakitu aing eta ge toleransi ka ente. Dibere nawar nego. Tapi nya domba Garut bener. Garut. Hayangna domba Garut cenah. Tunji geula lah aing. Oh, katuh. Jig lah jig. Duh, alhamdulillah euy. Isukan mah aing ngurangan kali itu dari payu 2. Mang, yang kenaon dia? Nah, aing keur marab domba tah, antes marab domba. Kaboga domba kitu. Ih, atuh tempo we teh deuleu. Anjir, halus ieu euy. Butuh sia kitu rik. Anjir, ini jualnya mah ieu. Tuh erek. Balik. Ih, geus aya nu nawar teh ama ieu teh si Ajo. Jajo. Heeh. Nu ieu. Tapi yang dianjuk cenah nyebut nama. Atuh teh bikin dianjuk mah saing mah. Nyaho teh da aing teu dago ayeuna oge. Geus sabaraha ieu nu tandukna gede ieu? 2 aing teh 5 juta kabehna mah tah. Anjir, halusnya ieu. Sia nanyakeun unggul deui we. Pananyakeun yang gua aing mah kemun boga duit mah aing dibeli gampang. heeh. Yang bisa anu butuh ge ku ditah ka dieu keun diarahkeun. Heeh. 5 juta dua ku sajo atuh. Lah tong loba tanya heula anjing gue erek. Butuh mah kayak tinggal ka aing deui. Oke, aing butuh mah ka dieu deui datang mah. Konyang tuh aing baik lah. Aing ieu. Oh, bawa itu tanya mah, meuli eueuh. Capek we. Cuma bos. Aya, Karena ojek gua ojek. Aya embe domba mah 2. hargana sabaraha? Mana mahal we hayang 10 juta. Anjing. Gua ada mahal ge aya harga aya barang kayak dia. Gak gede anjing tandukna geus kieu tanu jaluna mah. Modal anjing. Mual payu, Bos. Harga sakitu 2 mah. Heuh da lamun teu neuleuh mah barangna kayak moal asa kamahalan. Nu tanduk nanti keur itu tah, nu gede. Angger mual. Ieu anu bikangna naoge sia mah. Kereuneuh ding. Nah dipake heula ku maneh. Kun boga na meureun. Nah ka aing goblok dalin nu aing do mana ge. Usaha. Nah, sia mau teu kudu nyango. Erek moal ditawarkeun ku sia 10 juta. Tah, eueuh meureun pasti oding mah bohong. Da pakaya kos meuli cengek atuh meureun nanyakeun heula. Pan eueuh wae dombana ge kumaha. Santai we tuh. Pak, Si atas mana Burik? nah kenapa naon di dieu? Aing ngadaguan si Odi ngomongkeun duluran coba boga domba teh si Faisal hayangin domba ek meuli. Beli domba. Heeh. Oh, aya aing wae taman domba mah.
Disahaket. Aya tadi teh saha teh podi euy. Bang Dayak. Mereka jual. Heuh kan jual loba do mana teh cai ge. Jebar halus. Atuh anteur aing nyap. Kayak icongan mah lain. Sia mah geus riweuh wae kana komisi geus ngalabatan salah panci bisa. Udah kudu aya icongan wae aing teh. Heeh, nama itu jadi mah jeung jajan mah aya. Oh iya. Aya. Harus bodas cai bisa. Bener kayak teu ngabohong. Hanteu. Nambutan nama sia heula nama di mana? Heula mah ya. Ya ku sia ame ieu mah nya gede batina tah. Ieu tawarkeun 10.100.000 we. Sia boga bati 100.000 kehead. Mahal daekeun bos. Sakitu mah. Sabaraha atuh da eta sahargana sakitu tawarkeun we heula. Lamun 5 juta mah meureunnan langsung Wah. bekesan. 5 juta mah menang kelenci kehead. Hayang domba boga duit 5 juta. Domba Garut keur mahal ayeuna mah sia mah. Yang sakitu wae. Heeh jig tawarkeun ku sia bener mah. Kedeuleu barangna itu na dombana. Teu waras nawar deui. Teu waras teh mah. Ku aing si tawar. Cing berat eta mah bos. Ya berat-berat wae puguh. Dombana alus ieu mah jeba keur reuneuh. Aing bos. Hayang neuleuh lah barangna bos. Mending kana ka ditu heula yap. Nah sia meuni sieun kaktipu sia ku aing. Ku aing ge di eta heula ngan anu rek meulina puguhkeun sia mah. Hiep jeung aing mangilikan. Mang. Yo, anu butuh embe tah. Nya kitu wa, ngajual domba. Bade tah. Oh, Tinggalian geura. Harus ada mana mas dagang tinggal itu. anu mana anu ieu sabaraha ieu? Wa. Tah, ieu 3 juta, itu 2 juta. Oh, nu ieu. Mohon. Itu murah-murah lagi harus mah ya. Jadi 5 juta sajodoh. Iya, halus, Pak. Mau dipasihkan 4 juta, Kang. Aduh, wayah nanya. Eta teh geus mira. Kudu 5 juta wae. Mohon. Oh, nya atuh lah. Keun wae atuh. Mun aing mah mending kena beuli wan ieu. Eta mah Ditransfer wios atuh. bios. Eta wantun sakitu mangga, teu mah bios. Nya sok wae lah keun wae kan Oh, bibitan budak ya yang ningu domba cenah. Mangga. Mana tuh apena sih, Ang? Geus ilikan heula jeung aing nya lo ka jeung nu meulina. Kamun geus puguk karek jeung nu meulina. Sakaraeun sia ngaragukeun ka aing goblok. Ah, Capek jauh sia mah. Tah, yurisnya. Mohon. Eta leres. Atos mohon. Tah. Nah, Keluarkan itu, Kang. ayo. Sok tuh pagi itu. Keluarkan. atuh komisi naon apa ka aing? Aing ke nah komisi naon Iya, nah. komisi naon kuring segala cicing. Oh komisi tadi Ayo, 20 juta. aing mun aing dibeli. Oke atuh sia mah komisi wae pan uang keluarkan heula dombana. Rawa doyok eta mah. Heeh, nya kenaon nya? Tah, keluarkan tuh pagi dia ya. Nah, sok ku akang wae. Kumaha ieu? Bos. Terus aya nu ti payun tah. Nah, pan tadi ka urang nawarkeun aku urang di ieu teh ji. Ih, apa didinya mah dianju. Ieu jalma anak meulina ieu datang nah kumaha Geus dianjo. Bang. Geus, ieu ti si Wa. Ku buru anu eta nu rek meulina buru telepon ku sia. Nu ek beulina teh jok. Dari mana kumaha kitu nih? Kapan aing teh Bang minangkana mah. Nanyakeun heula ka si ieu. Nah, sia ieu rek meulina ding. Nah, tuh dibejakeun sia mah pan ka Tadi aing. bejakeun kumaha goblok. Saya geus tadi ya sia nu bebeja meureun. Bet nyoteuing. Meulina ka aing ding, sia mah aing geus nyangan barangna ji. Kapan aing ge sarua nah. Da paning uding urang mah pedah si burik tadi cenah aya cenah di Mang Dayat cenah tah mata kurang di dieu ketempo geus di duitan 5 juta 2. 5 juta. Heh 5 juta 2 tah sajodoh. 5 juta. Nah sia cungur nawarkeun ka aing 10 juta tuh. Udah ngarang ge bisnis goblok. Lain bisnis goblok eta mah. Heuh ku sia tawarkeun ke kanu meulina 20 juta. Alah, geus moal waras jeung calo-calo mamang kaluarkeun wae. Yo, Sok domba 5 juta nawarkeun rek nawarkeun 10 juta cuma enak. Betul ah. Ya ada cungur ih. Jalan monyet. Sia nawarkeun teh anjing jiga kos ka naon. Heuh apa aing ngaran pengabatikeun mah kitu kehen. Sia anjing 10 juta mah mahi meuli sapi goblok. Tuh sia kan tawarkeun 20 juta sia gede batina. Komun sapi gitu. Payu meureunnan 20 Si juta. burik mah komisina nih, si burik nu nuduhana. Pengen tahu ku sia lah. Anjing.